يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sukutil ulama'i jeung karena repehna para kiai, repehna ulama ayeuna. Jadi kamari teh naon geus puguh rata-ratana umat Islam teh i'rad anil ilmi wal amal, ngabalieur. Jadi kurang pati merhatikeun diajak ngaji kadituna amal umum teh ditambahan deui ditulungan ku para ahli ilmuna. Kumaha ari ahli ilmu nulungan masyarakat beuki jauh tina neangan ilmu, beuki jauh tina amal, diantarana teh non sukutil ulama. Jadi kiai loba repeh daripada dicarek piomongan, engkena pas kurang butuh donasi teu mere, mending cicing kan gitu. Nah, jadi ayeuna mah rata-rata cari aman, yang cari aman wae. Ai baheula mah pantes mun kiai teh diibaratkeun jiga maungan maungna maung leuweung, arek ngadenge sorana ge ngeper. Kan bejana cenah sora harimau mah komo 2 km teh kadenge getaranna teh. Arek ngadenge sorana oge, jelema teh spirat pan. Lompatan, coba ayeuna mah da maungna ge di kurungan ieu. Di kebun binatang, komo maungna ge ieu mah dioprek di sirkus mah. Kita ngagoler, kita ngome. Ngome bola naon kararitu. Nurut pisan pan, aya nurut pisan. Kira-kira sieun ngadenge sorana, teu sieun. Boro-boro sieun maung teh maung ge dah moal ngabahayakeun ieu aya pawangna nurut, bahkan ngilu di selfie teh ngilu di foto segala rupa. Tok mun bisa mah selfie teh jeung nu di Kalimantan di tengah leuweung ngadenge sorana geus komo amplop jeung gogieuna. Kiai teh beuki ieu teh beuki terus gitu. Apa rata-rata cari aman, sieun ngomongkeun bener teh karena di loba nu ngamusuhan. Wasukutil ulama jeung repehna para kiai anta limihim tina ngawurukan amah atawa tina ngawurukan nas dinya he li ihmalil amah amrodin. Wasukutil ulama anta limihim kan rada nyambung mah deukeut ya. Ngawurukan jalma umum wa ta'rifihim jeung teges nama merenya hoka itu amah jembling gitu teh. Engkau mau nyaritakeun bab jakat mah tuani sieun ewe anu kira-kira nu amis-amis dongengkeun gitu. Rata-rata pan gitu teh ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nyebutkeun la haula ieu musannifna. Aduh, kiai teh cenah aja. Beuki dia teh. La haula henteu aya daya upaya. Wala quwwata jeung henteu aya kakuatan. La haula henteu aya daya upaya eta maujud wala quwwata jeung henteu aya kakuatan eta maujud illa billahi angin ku pitulung Allah. Urang teh teu berdaya. Teu boga tanaga lamun teu ditulungan ku Allah mah. Summa inna min akadil wadaifi tuluy sanyana eta tetep tina pangkeukeuhna pirang-pirang tugas. Tuluy sanyana eta tetep tina pangdikeukeuhkeunana pirang-pirang tugas. Pangkuatna di antara tugas-tugas wal adabi jeung adab
disaha ieu tugas teh jeung adab teh pihakil alimi dina hakna ahli ilmu. Jalma ahli ilmu mah diantara tugasna teh adab-adab hirup sapopoena teh nu paling kuat teh ayu kalima ari yen nyaritaan itu alim. Ari yen nyaritaan itu alim anasa ka masyarakat, jalma-jalma ka manusa ngan nyaritaan teh mun hayang ditarima dipilihi ku mun urang mah ku gerakna, ku pagaweanana itu alim. Kupa jadi naon ngomong nate kunaon langsung dicontohan. Qabla qaulihi dina samemeh ngomongna itu alim. Naon disebut nate? Lisanul hal absahu min lisanil maqol gitu. Ngomongan batur ku tingkah laku leuwih keuna tinimbang ngomongan langsung kuleta. Langsung contohan. Ibaratna teu kudu kabatur urang masa keluarga we saimah ngajak budak sina salat nya urangna bari katempo ngagidig. Ieu mah nitah we gitu. Ku budakna dibalikeun bapak ge encan. Kapan dikitukeun teh? Sia mula sok nempo kolot. Kolot mesti babah heula ngedulna. Kuduna teh urang naon hayang leuwihkeunna cenah naon kunaon ku tingkah laku. Nyaritaan manusia ku tingkah laku qabla qaulhi dina samemeh diomongan engke kakara geus dicontohan diomongan. Entong ngomong ti heula ieu mah lain berarti kieu. Lain berarti kieu. Ieu mah mun urang bahasana teh naon atuh idealna. Utamana gitu. Memeh nyaritaan teh ku urang ku contoh kumaha lamun kieu da urang mah can bisa ngamalkeun ieu teh ari ilmu mah geus sadia. Nya geus engke lah nungguan diamalkeun heula moal bakal dicaritakeun moal bakal disampaikeun ka batur lain kitu maksudna. Di mana-mana urang teu bisa ngajalankeun umpamana urang sapertina ustadna teh can ibadah haji. Aya pas nyorang bab haji ku sabab urangna can pernah ibadah haji moal bakal nyaritakeun bab haji. Berarti naon atuh sarwa jeung ngomongkeun memeh migawe engke we nungguan IPK teh nepi ka umur 70 tahun teu mangkat-mangkat. Padahal loba keneh masyarakat nu butuhkeun kana ilmu eta. Najan urang can bisa migawe ti heula, sok sampaikeun ti heula ngan alangkah leuwih andekna kana hate jelema lamun urang ngomongkeun teh urangna geus ngagawean. Jadi nyaritakeun bab kawin teh lamun mangsana mah kurang pati ditarima ku masyarakat. Naon sababna? Geus nyaho wae. Ujang. Beda lamun nyaritakeun bab rasa ku jelema nu geus nyaho rasa. Kan barengan? Bisi hayang nyaho itu mangsana tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Riweuh nate. Wa alla ya'muru jeung ari yen teu marentah itu alim. Ya, adab-adabanana wa alla ya'muru jeung ari yen teu marentahkeun alim hum ka nas ka manusa teu marentahkeun bisaiin kana saperkara minal khairi tina kahadean tong waka marentahkeun kahadean illa wa yakunu min ahrosihim ala fi'lihi illa wa yakunu angin bari kabuktian itu alim angin bari kabuktian itu alim min ahrosihim eta tetep tina mun urang mah pangieuna lah pangresepna ahros mah hirsun pangkadedemesna pangrakusna kan ieu mah da kana ibadah ieu mah eta tetep tina pangresepna itu nas di antara nu pangresepna teh adalah kiai nu ngomongna lamun nyaritakeun hiji perkara teh ala pilih kana migawena kana itu say
Lamun nyaritakeun saperkara, nyaritakeun bab tahajud memang kiai na pangresepna alusna kawas gitu. Bisi ieu mah karek apal ilmu ngagawean mancan nya geus tetep we teu matak jadi hahalang nyampaikeun ilmu. Panon naon teh? Parentahkeun sok sanajan urang teu migawe teh. Muru bil ma'ruf wa illam takun taf'alu. Sok we parentahkeun kahadean najan urang can migawe. Najan urang can kawin sok we tah batur kawin, kararawin soalna can. Ngan meureunna nu ngadenge teh moal pati gitu. Dan nu ngomongna oge kos kitu. Tah meureun gitu. Tapi tetep ari nyampaikeun mah kudu. Tugas urang nyampaikeun mah sabab kewajiban urang teh dua perkara. Dina ilmu teh hiji urang migawe, nu kaduana urang nyampaikeun amar ma'ruf teh. Di mana-mana urang kusorangan can kapigawe, naha amar ma'ruf jadi teu wajib ku sabab urang can migawe, henteu, tetep we amar ma'ruf mah wajib. Teu beda jiga salat urang diwajibkeun di antara salat teh roba rukunna. Di antara rukun salat teh maca Fatihah, aya nangtung, ternyata nangtung teu bisa. Kusabab rukun nangtung teu bisa na maca Fatihah jadi teu wajib. Nya tetep hukumna wajib nu eta mah gitu. Urang ngagawean sorangan kana salat 5 waktu wajib? Wajib. Urang ngagawean puasa, ngagawean ngaji wajib? Wajib. Tuluy urang teh teu migawe. Nah urang jadi teu nyarek budak urang atau teu marentahkeun anak urang kana salat alasan kusabab urang can salat. Kawajiban eta tetep teu gugur. Urang ngagawean wajib, marentahkeun anak pamajikan kana salat kana ngaji oh ya wajib. Jadi unggal penting ade waktu ngaji ya gara mararangkat. Opa gitara sia mah. Beurieun atuh. Beurieun atuh. Kumaha we? Tetep kudu marentahkeun ngan beda kitu hungkul. Lamun kurang pati diturutnya wayahna. Ala pilihi wal amali teges namah ngamalkeun bihi karena itu se alus nama itu leuwih ti heula pangresepna manehna ngamalkeunana walayan hak jeung henteu ngalarang itu alim hum ka itu nas mun bisa mah ulah curak carek itu alim hum ka itu nas an sayin tina saperkara minas sarri tina kagorengan tong wakanyarek goreng illa wa yakunu angin bari kabuktian itu alim kecuali eta si alim teh min abadihim anhu eta tetep di antara pangjauhna ti itu nas eta tetep di antara pang anu ngajauhanana itu nas anhu tina itu syai' minasar. Amun urang nyare kagorengan maka urang kudu leuwih jauh ngajauhan kagorengan eta. Alusna mah lain syarat ieu mah. Mun hayang katarima kitu ku batur ngajak berjamaah teh sakaligus urangna ge da memang ahli berjamaah gitu. Alusna ngajak migawe pasunahan boh naon bae ge urang leuwih ti heula ngagaweanana wa asadihim jeung pang bangetna itu nas wa asadihim jeung pang bangetna itu nas naonana tarkan ninggalkeunana nalika urang nyare ka batur teh urang teh termasuk pang bangetna ninggalkeun lahu kana itu syai'un minasar. Kan itu perkara goreng. Wa ayyakuna jeung ari yen kabuktian. Di antarana nu kudu digawean ku ahli ilmu teh wa ayyakuna jeung ari yen kabuktian itu alim muridan eta anu ngamaksud. Muridan eta anu ngamaksud bi ilmihi ku ilmuna itu alim. Wa amalihi jeung ku amalna itu alim wa ta'limihi jeung ku ngawurukanana itu alim kudu nama cenah ayyakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi eueuh deui tujuanna teh wajhallah ngamaksud wajhallah kana ridho Allah gitu bisa apa hese ieu teh
ilmu amal ngawurukeun nu diteangan teh naon ieu mah ridho Allah we. Ayeuna teh hese ieu teh anger we ayeuna mah hayang ridho jelema. Kira-kira lamun teu sesuai jeung kahayang nu ieu mah moal. Amana ieu teh ieu aya acara di ditu panginten muludan. Wani teh mayar sakieu. Ieu DP na ieu teh. Pan ieu mah umum. Moal lamun geus asup kana pil naon teh kana eta teh. Kana aksi mah kana Indosiar. Wah pan buki padahal mah karek asup geus tereliminasi manehna teh. Disebut teh mau balik Indosiar, karek asup geus ngaceleng. Kan lumayan berarti teh, buki naik teh hargana teh. Nah kira-kira pokoknya neangan mau balik, can naon-naon geus menta panjer geus moal beres. Moal manfaat kalau kumaha moal, kalau mau. Moal asup sakumaha didedet-dedet oge. Naon sampeyan di awal geus lain wajhullah nu ditujuna. Sedengkeun ieu syarat cenah di antara nanti. Lamun hayang naon omongan urang nepi kana hate jelema gitu. Kan ari naon omongan mah lamun hayang nepi kana hate batur maka omongan eta kudu bijil tina hate, dari hati ke hati. Lamun omongan eta bijil tina hate maka asupna ge bakal asup kana ceuleuh tebus kana hate. Tapi lamun omongan akur tibang bijil tina sakedar letah hungkul ngaluarkeun suara hungkul moal asup ka ditu na oge. Nah, mata ku zaman eta hese cenah tah. Mata pantes di akhir zaman engke bakal loba ulama su ti baheulana keneh. Ti ulama ti baheulana keneh. Komo ayeuna mah da hayang jadi kiai teh teu hararese. Teu hararese ayeuna mah asal rajin babacaan naon, maca naon loba ayeuna mah hadis geus diterjemahkeun, ayat Quran geus diterjemahkeun, kitab Nasul Ibad geus aya terjemahna, kitab naon sagala aya ayeuna mah. Tinggal naik macaan langsung buka pelan menerima naon gitu sok sing pinter ngocoblak lu bisa ngomong kayak nama ijazah disebut asrarul lisan ana sakali ngocoblak pokokna ngadadak pinter ya pokokna mah keun ilmu patieuhan oge ngan pokokna lamun dakwah wah merepet ka jelema teh resep jadi ilmu teh jadi ilmu kan ku resep teh unggul gitu. Nya teh usum pada teh musim ayeuna teh. Kadang ngaji ge masantren teu, tapi pintar ngomongna gitu. Oh kan asup kana TV sagala. Padahal dilacak teu. Kana TV bayangkeun asup. Urang mah eta bisaan eta asup kana TV. Uyan teu pabulit jeung kabel. Homo ayeuna mah mata eta. Contoh ayeuna contoh. Aya nu postingkeun nyaho ti mana ceuli teh meureunna. Ditulis ya ayeuna mah nyieun 100 ade cenah ieu poho bisi nu teu apal di antara naon cenah jampe na meunjit teh Allahumma hadhi minka wa ilaika kan ningali teh nu komen teh bro alhamdulillah jadi bejaan cenah ustaz jadi gitu nu nge-like teh loba pisan belasan ribu ieu jelema teh ieu teh kudu ditaong heula ieu teh gitu. Pan imam ngabahasna aturan hukum di antara pasunahan teh pas kieu urang lacak nyunahkeun perkara nu teu sunah kumaha hukumna. Tingali dina sulam topeng. Perkara nu teu sunat urang disunahkeun eta teh mata murtad. Nu wajib urang diwajibkeun, nu makruh urang teu dimakruhkeun padahal eta teu makruh urang dimakruhkeun. Kudu ditaong heula pan eta teh. Pan ayeuna mah lobana kitu model peubencitan oge ari kana doa ngageleger bismillah nak nepi ka heueuh gitu. Ari peupencitan teu balik. Sedengkeun cing aya dina syarat peupencitan sugan aya bacaan. Teu manggih bacaan. Sugan lamun peupencitan teu maca bismillah, teu maca Allahu Akbar, teu maca Allahumma minka wa ilaika, sugan mencitna teh teu jadi. Da nu kitu. Peupencitan masyaratna ge nu mencitna jelemana Islam, nu dipencitna sing anggeus dua saluran eta sing sapat. Naon pak naon wa mata baqiya sayun minal hukum wal mari lam yahil al madbuh sakirana dina eta dua saluran peupencitan eta tempat daharna saluran napasna aya saperkara nempel keneh ngayet keneh teu anggeus teu sapat lam yahil al madbuh maka teu halal peupencitanana nu dipencitna di mana-mana teu halal eta teh mayit teh abang teh aya urang mah aya ditawarkeun mun dina plang ayam iren daek meuli mah
mun aya pelangkawas gitu ditulisan tiren gitu. Padahal mah nu disebut bangke teh cek ulama naon hiji lamun sato teh gitu teu dipencit, nu kaduana dipencit mah dipencit tapi teu cocok jeung aturan syariat eta teh disebut teh mayit. Jadi urang kira kumaha kira. Tong begitu ieu kan kitu teh. Tong begitu ieu komo ke sakedeung rek muludan. Muli sabaraha kintal jiga nama rek nyugemakeun ngagungkeun naon maulid nabi tapi dibere nu dibagikeun bangke hungkul. Atak ayeuna mah urang keur nu ararapal bisi ka tempat-tempat pamuncitan urang we muncit sorangan. Sorangan. Kira-kira ulah masrahkeun ka itu ku urang langsung dipencit. Kade sarua di ku urang ge sarua teu bisa di sarua deui. Dan teu hararese, kira-kira hararese mah anggeus ge sapatkeun. Aman keneh eta ngan aya makruhan unggul tapi tetep halal. Ieu mah nyaonggeus ari komo urang meulina teh ngadon urang hayang praktis. Kan aya kitu mah kudu urang riweuh. Karena tata urang teh hayang sagala praktis wae naon teh. Komo ayeuna mah gampang ieu pesen telepon ieu geus teu ya di mana ieu dijerokan. Tungguan we sabaraha sakintal satengah rek ngayakeun acara muludan ajatan naon we nyawa datang pan ngeunaheun praktis. Teu paduli urusan eta. Esek teh nu beres di urang teh. Di toongan ge udah nu mencit lagi tingalikeun. Ngomong geus mencit geus naon sorangan mah mencit. Mencitna sorangan. Pilihkeun real tok coba tingali. Atak kumaha ti bawa heula hayang cita-cita eta kumaha hayang ngaberesan eta tah. Real alungkeun siapkeun cipanas seblok kan kegegerpekan keneh teh. Najan mencitna anggeus lamun satu kur mujuna ngagerebek diseblok ku cepen langsung repek angger bangke. Sabab cenah naon li annahu ieu bangke teh paehna teh lam yatamahad minad dibhi naon teu meles paehna tina sabab bebencitan tapi dibantu ku naon? Ku cai panas. Ai kitu teh kitu paingan atuh usaha teh asal lieur wae heudah meureun nu dijualna bangke panajis teh. Nah jadi kitu nya. Mata penting begitu mah misi orang boga minimal ngaberesan batur mahrarese boga dulur seperti nanti boga dulur boga naon seperti dagang model pepencitan rek muncit sapi muncit naon itu aya gaya muncit sapi ge mah ararese model di batur mah geuningan di mana hari tadi Jawa Timur memang dipencit teh ngarah bapa di dagor heula buluna ku palu jeger sina jengker akara rese atau mencita mah biasa sukuna supaya teu noker urat si eta teh sukuna teh kumaha itu jelema teh dagang cenah hayang naon pangna dagang teh heueuh meureun hayang meunang rezeki ku jalur halal ieu mah lain maling padahal dagangna teh jalur anu agama tadi benerkeun teu dianggap bener anak hese angger teu ngaji mah angger dagang oge urang berat teu maling teu koruptor ari ka koruptor ngaji jelek sorangan ngajualan bangke ngaracunan masyarakat babahe teh saruana meureun tah saruana itu migawe haram urang ge migawe haram tulis nya teh Allahumma hadi minka wa ilaika eta bisa bener bisa salah naon sababna sabab pepencitan mah naon cenah pan dibagi dua aya pepencitan nu mangrupa ibadah aya nu lain ibadah kumari nu ibadah jiga udhiyah kurban atau non akikoh eta mencitna ibadah di mana-mana udhiyah jeung akikoh kurban jeung akikah eta mah aya tah make Allahu akbar tuluy make non Allahumma hadihi minta ngadua hayang ditarima gitu ieu mah mencitna ge di imah rek naon rek bacakan aya ngaliwat urang teh jiga nu nya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahumma hadi minka wa il gusti tarima keur naon tuh memang atuh teh aya ieuna ari mencit biasa mah cukup keur umum mah hiji maca sholawat samemehna nu kaduana maca bismillah anggeuskeun bismillahna bismillahirrahmanirrahim da urang mah nyata dedengan teh bismillah Allahu akbar sakitu cenah hiji bismillah nama kita dianggeuskeun sabab Ar-Rahman Ar-Rahim eta mah madhab batur madhab Imam Syafi'i mah anggeuskeun nepi ka Ar-Rahman Ar-Rahim madhab Imam Malik teu nganggo Ar-Rahman Ar-Rahim jadi teu alus make Ar-Rahman Ar-Rahim teh bismillah we hungkul
ada urang mah bismillahirrahmanirrahim hiji tah nu kaduanan Allahu akbar kuncit biasa mah teu make Allahu akbar teu sunat teu disunatkeun Allahu akbar mah eta mah syiar kurban atawa akikah terus aya ngadu Allah bani mingka mailika eta ge sarua teu sunat udah mau doraka ieu meureun lamun dibaca nya lamun kurang dipigawe bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahumma hadihi mingka teu doraka ngan loba itikad masalahna urang nganggapna ieu naon nganggapna sunat sing ai perkara itu sunat kurang dianggap sunat maka naon buka sulam topeng adinya lupa teh lamun teu jeung teh kan teu naon teu jadi masalah urang mau mencitan maca ieu nonton bicara ieu bacaanana sunat teh nyaho urang mah ieu bacaanana rada mendingkeun rada nu odog kitu tah tapi lamun ieu mah oh pan itu sunat ieu teh cing sunat di mana barang nu lain sunat kurang dianggap sunat nyunatkeun perkara nu teu sunat eta teh doraka nya mah taknya itu tadi antarana jadi serius kayaknya singkan ya serius wajah Allah cenah wadarul akhirata jeung nu dituju teh muridan wadarul akhirata jeung kana akhirat gitu lah darul akhirat teh akhirat lah tempat akhirat pakot kungkul oh ini nu dituju teh akhirat lain berarti teu narima kana pamere lain ceuk abuya teh mah bisi dibere mah pek wae tarima we ngan lamun teu dibere ulah menta lain berarti nolak karena pemberian tapi imam kan sama diberi itu di awal kene yo siapna 5 juta itu tuh bisa kurang 2 juta kene aja terjadi tapi bisi manggih juga gitu geus cek guru mah geus tong dipake geus moal beres ka itu nanti moal manfaat cenah ilmu oge geus itu jagat gratis lah gitu saldaek ngagede gua ya duna sayin lain pakot tungkul ini nu ditujuna cenah hiji ridho Allah nu kaduana akhirat duna sayin lain saperkara akhor anu sayyid naon ieu teh pangna daek nama daek ngajarkeun ilmu nama atau ngamalkeun nama min jahin aya tujuanna teh aya min jahin tina buktina jabatan paingan daek katingalina teh ngamalkeun ilmu ngaduku apaan erek paingan daek ngawuruk apaan ayeuna teh manehna teh hayang jadi bupati paingan daek ayeuna teh berarti nu sejid lain wajah Allah lain darul akhirah au malin atau nu ditujuna teh naon harta benda nu ditujuna teh lamun eueuh hartaan lamun urang teu dibere jabatan moal daek ngawurukna oge kecuali kudu make eta baheula mah meureun ku raja dibere naon sok asal daek di dieu engke dibere kekuasaan di daerah anu akhirnya orang teh jadi motivasi daek we seperti nanti au wilayatin atawa kekuasaan dibere kuasa au sayin atawa saperkara min a'radid dunya tina pirang-pirang harta banda dunia maka cenah naon wah bahaya cenah ieu bahaya keur urang teh matak aya baheula mah nepi ka dipaksa embung tapi ka imah pinuh geurih ge diantep we imah pinuh geurih kenteng bala locor rek diberesan ku jamaahna rek diberesan ku santrina entok bios dan wae ari imahna teh panggung ai imah panggung teh kan borolong andap teh juput hukur rampuk ka jero iluhur atuh naon panon poe asup ka jero imah teh dihanap am di mana kasar panon atuh geurih teh ka jero imah tapi kaku pamajikan kangi cenah loba ieu loba juga teu bae antepeun deh loba bisi eta lebih oke bisa kita rek ngamalkeun pas kitu jukut bohna dijeukeun antepeun bae bae arah naon eta nepi ka rambang kitu arah teu betah hirup teh aya buru-buru ka akhirat pan urang mah di imah geus sagala geunaheun matak ditawar duh mau teh sieun urang teh betah hirup oge betah hirup ieu mah diantepkeun nepi ka ieu tapi ke akhirnya istrinya teu kuat biasanya pemajikan harus kuat salakina kieu pemajikan teu kuat aduh ganti gibol gue sarua we jiga baheula carita Imam Ibnu Hajar teh rek milih akang rek milih dunia pe mun milih aya anjeun milih dunia gampang keur kami sarua jiga Syekh Ibnu Hajar kita naon kita nimba di sumur eta
cerita nu baheula kaalaman ku Syekh Ibnu Hajar teh diterapkeun ku kieu di urang. Tuh nimbalos disayang diangkat ternyata berat. Bener we, emas batangan unggul. Sok tinggal milih. Gante Imam Ibnu Hajar baheula unggul ternyata kieu di urang ge aya di Jawa Barat ngamalkeun kaos kitu. Nyoan we pinuh ku emas. Mun anjeun milih eta najan hiji sok leupas jeung kami. Lamun hayang jeung kami eta pikeun deui. Kami mah nyaah ka anjeun teh supaya anjeun di akhirat jadi bagja. Moal riweuh kudu kieu cenah ajarkeun teh. Dari repot kita gitu dihisab bakal lila teh. Oh gitu. Akhirna ejang geus atuh Kang rek jeung akang we. Anjeun hirup sangsara, nu penting sehidup samati. Babarengan. Akhirna teh boga orok, budak, orok budakan. Mana orok budakan. Boga anak gitu. Anakna teh aya pas lahiran burunan teu bogana naon teh. Buruk hujan. Buruk hujan teh di imah teh bola locor we. Bola locor itu di bocor lagi mah lain bocor letik-letik. Lain bocornya atuh kenteng eueuh. Atuh dipayung ku payung butut di tengah imah. Yang di jero imah dipayung geura. Yang pamajikanana duaan orok di dieu di bangku di pamajikan teh. Eta mah aja di kitu ke dipeurihkeun, nepi ka guru-guruna ge. Ka muridna ka anjeunna gitu, oh nepi ka bener. Hirup di kitu teh dipeurihkeun aja. Kang ieu teh cenah ieu sarung budak beak. Sarung budak beak. Pokona lomari aya keneh eueuh. Ieu teh dibuka lomarina kosong. Teu aya kan. Tempo deui teu aya. Hanya ya, keluar. Bari keur hujan-hujan teh madep akiblat lah rek menta nu boga Ka'bah. Rek menta heula cenah nu boga Ka'bah. Alua. Ya Allah gitu. Aduana gitu make bahasa Arab. Ya Allah itu budak si Ujang teu boga sarung, menta sarung. Geus asup deui ka imah teh. Aing geus kitu teh assalamualaikum. Hujan-hujan pemuda manggul eta. Ting naon teh jerona teh. Ah geuning datang. Karek dipentah tadi cenah. Kumaha ai pas datang kitu teh? Ceurik anjeunna teh. Gusti. Karek minta sakedeung geus dijabah di sok sieun panyungkeun ti Gusti. Ya nu soleh mau kaos kitu nya. Coba urang minta isuk datang sore aing atuh. Dijabah aing mata ke sido aing ya. Urang mah kitu ngadoa teh lain, mun ngadoa teh teh. Coba ngadoa 3 minggu teh dijabah wae aing mah karek tadi isuk minta. Ayeuna geus datang percaya ciduk. Ya bantu dijawab langsung ngagugup nangis. Gusti kira-kira. Ieu teh meureun istidroj nyebutkeun istidroj teh sabab teu layak teu ngarumasakeun anjeunna layak menta langsung dijawab. Ai pas kitu datang nyandak naon ieu abdi dipiwara ngintunan ka dieu. Naon eta teh? Sarung. Samping kebatean paragi ngais. Ai pas ditingali teh anjeunna nyak ngodok saku, brog teh duit tumpul di luhurna teh. Ternyata dihitung sarung teh 420 kodi. Patumpukan sarung beuteuh. Kumaha efek teh? Kayaknya ieu tong dipake sabeh teh ulah. Bedog anjeun adapun. Keur naon? Keur ngabelah sarung. Nyandak anjeunna hiji tina 400 sarung nu tadi menang ngaduaan teh. Nu hiji teh dibelah. Keur indung mah hiji cenah kabelah keur budak hiji ah nu ieu isukan ku akan kurang bagikeun we ka masyarakat. Jeung duit-duitna. Isuk teh diumumkeun we ka masyarakat teu lila ari pembagian mah di desa ge sok taralila. Guriuk jelema dararata dibere sarung utuh kan dibere duitna beak deudis anjeunna keur hiji we. Terus sarung langsung dibelahkeun. Ah kitu tadi sirek ngamalkeun. Ya di imah teh kitu. Datang gitu ah urang belahkeun we sarung teh. Aing boga salah kita kos aing cek pamajikan teh aing ngeuring neangan deui kuat kos kitu teh eta ari nu yakin ka akhirat mah gitu nu yakin ka akhirat mah pas tai teh urang pongas tah tetep we da kitu pan ya ari geus atena geus beunang ka ieu mah kanaon kacekel teh ya gitu kan gitu mau langsung ujuk-ujuk gitu dididik heula Pak. Da urang teh alus sama neangan pamajikan teh nu joreh.
nu jore rupana, nu jore kalakuanana, nu pirujit teh bakal nu kira-kira lamun hirup jeung urang teh pas ngadeukeutan manehna maot langsung jadi akhlakna robah, alam robah. Nu tadina pinarakeun jadi pisurgaeun. Ngan kira-kira teu kuat entong neangan kitu. Daripada urang stres gitu, mending keneh neangan lah istri solehah cenah gitu. Nu kira-kira rupana pikaresepeun gitu. Tingkah lakuna heueuh gitu. Urang rek mangkat ngaji didukung gitu. Pas balik hayang sare wae sugan dihudang-hudang kalem gitu. Ngeunaheun boga pamajikan teh mah aing tara salat teh tara diudangkeun ieu. Saking kubageurna eta pamajikan teh sapertina ieu. Nah, kira-kira ngadukung kana urusan agama eta teh keur golongan urang nu kira-kira urang moal mampu. Dan umumna jelema ari urang nu kuat mah tong neangan nu kitu ngeunah teuing cocok jeung nafsu eta mah. Eangan nu kira-kira rujit. Rek ngaji carekan heula di imah teh. Rek mangkat ngaji teh. Balik ngaji puting teuing wah dieu bebeakan gitu tah. Nah kira-kira nu kitu. Kira-kira nu kitu. Tah nu kitu mah engkena ka urang ganjaranna gede. Ganjaranna gede sabab meuning naon sering tersakiti urangna. Nah, rata-rata nama tah cenah pantes wali-wali Allah mah karena itu. Di ditu aya istrina seueur, aya opatna. Ari kitu teh ceuk mamana teh ayeuna geus rada kasepuhkeuneun bade dipirak cenah nu tilu. Ternyata dipirak nu tilu teh nu sarolehana unggul. Nu hiji nu disesakeun anu anu rujit teh hiji teh. Akhirna putra-putrana protes. Putra-putrana ieu teh ieu mah putra pertama mun istri pertama geus ninggal nikah deui kaopat istri kieu teh eta anu tilu nu balalager dipirak anu hiji naon teh eta mah tukang ceramah mah eta mah di eta dikukut budakna protes atuh Pak cenah piraku anu saleh ieu mah balalager geunaheun ari ieu mah dikukut sia lumayan sia ganjaran unggul ieu mah ganjaran unggul. Cek Pusbaha teh mah hayang ganjaran teu hararese. Cukup ngadengekeun we unggul. Santai kitu teh santai. Atos cekap nyariosna. Coba hek lamun nu salehah mah ngomongna ngeunaheun naon ganjaranana. Gitu. Tapi emang ngomong ke pemajikan teh, sok kira-kira sing terus ngomong kayak gitu. Aing kagok pirangna sakali-sakali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. irfana bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa faki alana wa qurabatilana fi dinina tawassalna bi ta'aluri tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul kufahasan abdi tawassul kupangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajem